Wih tara joget kamari joget ajelang-ajelangan kutang kuat murid kanu tonggong gua gak jalanana pentil ke lebih kabarurangan kuat banget tak joget mulungan pentil kena sekalian joget betul amluk-amlukan sudah kuat nyalator tinggal atrokan ugado power sing kayo riweunya sing kayo itu orang mana di kabari ka Jawa Tengah hadi tu manggung jelema Jawa wong habeh hadi tu wong ka dieu wong jelema mana cinta kapan anu ngalidat kieu di Balandongan eta teh jalma nah ieu nawi nanyakeun dieu wong di Jawa mah padahal ada Jawa jeung Sunda mah bedana ti bangsa eutik A jeung O doang. Ari orang Sunda? Lamun di Sunda tata berarti di Jawa mah toto. Lamun di dieuna di Sunda nanang berarti di Jawa nonong. Lamun di Sunda kuntul berarti di Jawa nonong. Nyaho teh tama euy. Hah? Nonong orangnya ya lain lamun di Sunda kuntul berarti di Jawa manuk bodas bango panmakeo kuntul di Sunda mah kuntul di Jawa mah berarti bango sabangsaning manuk sawah bila ku abah jeung dulur teu apal sarua ieu panjang bohongnya kuntul jeung bango ge kunaon bango lamun eta kuntul lamun kerengan bangkong sukuna sok ngangkat hiji kunaon eta kapan angin gede tanaga ngeureunnan salah tidak macok gitu lain nah lamun diangkat kabeh labuh manehna mentak diangkat hiji we lamun diangkat kabeh mah ngagubrak meureunnan da bahasa bango macok bangkong harita lamun apal mah bahasa bango naon itu teh nyebut nikmat teh panjang ka tidak geuning pang jalan dunya mah pang lila-lila na nikmat mah bango naha geuning kapan bohongna panjang contohna sok urang dahar daging ayam jeung gepukan am beak sango paling jeung naon dahar jadi gepukan nikmatnya nikmat kan sakitu guys da bohongna pondok dari bango mah panjang kumaha tah padahal ditanya mah ngeunanya dahar bangkong ngeunah nikmatnya da panjang beheungna eta karak bango komo soang soang komo jarapa biji panjang wae jadi panjangna nikmat tanu panjang beheungna teh jablay jablay ye jablay nu panjang beheungna jama di jablay teh jelema jablay sok panjang beheungna karena panjang beheung panjang apa nu sisi jalan cicing mun aya lalaki liwat ini manjangan beheung teh 25 gitu hari soang emang sukuna sabaraha hiji dua lamun pincang hiji jadi angka naon angka siga angka salapan lain nak juga nanto nya jiga angka engke atupan pincang nyabat jadi angka salapan jauh angka engkenya mohon adu teh da ieu can balik ka imah keur malam teh di Sukabumi teras ngabujung ka dieu 10 jam keun bae teh nanyakeun oge urang dieu kana mobil henteu urang mah maraton aing lulumpatan nya heueuh da mending kana kitu ambil awak na lingsi naon kalang gedean kalang ngumpul di tengah da urang abru teh kalang ngamunduh tapi bener na kita ya alhamdulillah ari abah dahar sok naon bah apa beas apa sampe bah buat biasa bayar barang dahar mah kaos patul galin naon lain biasa maksud nu kitu abah daharna naon beas apa sampe beas abah kadaharan beas siga tikukur da urang mah daharna sangu bah sangu nya abi ge sangu lan beda sangu asalna tina beas tina piring bah makanya abah kadaharan sangu tina beas meureunnan hese meureunnan dahar mah tina piring abah osok dahar tina piring betul sa
di ayeuna mah ulah dahar mah dina kursi keun sangu dina piring mah tadi kena ojek dahar teh asana dina piring lain dahar abah osok dahar dina piring osok tah ayeuna mah ulah dahar mah dina kursi weh lamun abah dahar dina piring ke sangu di mana oh sangu nabrak kena kursi tuh jahakan kursina sampo sebab kita ada sampo tak osok di dia aya sampo di dia oh di dia mah aya sampo ngeunahna di beuleum apa di kulub oh cek ini mah dihakan ngeunah mah da jajal ku abah beul di kulub terus dihakan teu da moal ngeunah abah toto tulungan aing setan tenteng pusing ada kira dadinya pusing mah tinggal make anduk pasir curang tuluy urang merencep cep keluarga minum mari mas dicampur jeung bentang 7 sok cobaan seger nyawa aing can pernah cobaan ngan anu ulah mah ayeuna ka masyarakat dia khususna ya oke ngabejaan ka cepian nya ulah cepiah tuh satu Andin anjir Andin ke Jepang Andin kita bah oh Andin Andin edan di sempat ayeuna mah ulah minum extra jos nah kamari di abi aya kejadian kunaon minum extra jos langsung lawan nah bisa keur minum heeh telat pan ari extra jos mah make es dina gelas tangkrek heeh nya pas keur minum gitu dijeroblot cuker teh kurup oh aya gambar peurepan nya aya extra jos mah aya nu morepan mantap urang mah tara minum extra jos bisa aya kurang tidak gelas nya abah sok ngadaharan sok tek urut tara betara ayeuna mah cobaan heula geurang ngeunah bah sok tek urut di mana lu boga tok cobaan heula ya kawin mah walila nih Ge penting mah balik deui ka dieu abah mah henteu nya nya naon rek punta-punta pancang bebenangan ayeuna mah mohon ieu mah urang doakeun panganten we pokona masih panjang jodoh amin ya lebih ka maot tadi ulah lebih ka pakontrak itu udah ka pakontrak itu geus karolot pepegatan tetengan deui geus payu apa kontrak mobil pokona mah oge ka bapak hajat ti ku hajat teh nuhun pisan mohonnya alhamdulillah ye juru kawinna kuat garulis kieu ari eta ku eta cara renang non bajuna geuning pentelis kos kitu jiga cenang tuh kateng dan ting barudak ayeuna mah nyanyian baju teh make puring toko lambu dipake baju cenah teh nu mana rek nyejo handap teh alus setelah bakembangan juga taplak meja Kagura mah tara hayang tanah heureun artis nu ieu mah yo kunaon yang dicacung sepatu sugan teh jempol suku sakade kitu alhamdulillah pokona mah sing majeng HJS sing majeng sing loba jobna nya pokona mah manggung terus teu kudu dinu hajat wae keun bae dinu ngajuru sugan nu naon pokona mah anu penting mah jadi duit penting mah ngaran-ngaran geus kajiwaan mah senina heeh urang mah ngadengin nu pas aya gesok joget langsung we ngecerekan alhamdulillah pokona mah oge nu nongton sadayana sing sararehat sing paranjang yuswa sing laloba duit pokona mah ulah panjang yuswa hungkul duit teh gablek pangliar kana hulu ho nya pokona mah sing lancar sadayana lancar kieu lancar BAB oh nya heuh boga duit kieu teu bisa kieu mah keur naon nya pokona mah sadayana anu narongton pokona mah pokona sing berkah lah hatur nuhun HJS luar biasa mantap pokona mah maju terus pantang mundur can musruk mah maju weh sing gede batina usaha teh nya ulah plus tas manggung pasea atuh dikeureuh wae da eueuh deui aya beja mah teh mau ngari matas panggung ari balik aing mah 50 bata leungit ya kamari ge mangkat moal motor balik lah leumpang mayaran nayaga mayaran juru kawi ka mana motor pake nomokan panggung gua poe awak teu lintu-lintu aduh atuh nuhun insyaallah ken jepia wengi sareng Teh Haji AA pangintennya ngiring ngahibur deui kin wengi Teh Haji AA mangaos
nyandak merenang jamaah nyandak masyarakat nuduhkeun jalan ka surga tangke cepiah naik deui nutu nurut non teh ngaranna teh nuduhkeun jalan ka neraka batur geus dibebener ku ustadah datang cepiah ngaco deui maunya insyaallah wengi tepang deui sareng Andin alhamdulillah Andin yang aku cepian ya Andin Heather teboga pamadegan ya Laudia Cynthia Bella siga bedung Ramadan awakna alhamdulillahnya sadayana turun pisan dilajeng abah teh sadayana turun